Aduh. Sobi aja nah. Lagunan. Tekan gitu. Tuh temenang. Bilih kabablasan. Siap. Aturan sih nu gaduh kawasan mana Mohon. usaha anu paling pangkar. Mohon. Paling giringan di Palipayun mangga. Siap. Kang ke ibu hajat kan bapak hajatna ibu-ibu nu Oke, nu di Palipayun. Palipayun. Ada di Palipangkerna. Siap. Yuk. Ngapayunkeun sana aya ayun bentang. Oh iya gini. Iya nu mun laguna ya.
Ari bos naon mah ieu nih. Oh sok bos naon atuh. Bos meri. Ngajual meri 50.000 ge moal karasan. Hah? Moal karasan nyawa 50.000 oge bos meri. Bos meri. Ah. Teu beuki. Iya sok bulan. Nya kembali kok bikin talangan. Tapi abi mah hayang ngebiru heula. Pren. Nya opat. Enggak, saya meminta untuk masuk saku sendiri. Eta mah beda deh. Beda keluarga. Astagfirullah. Ampun. Iya dong. Atas bulannya aja Pak Gadir sekarang dehnya. Udah mending ngejajar. Mauan. Baturan kuring nyorangan rasa kesepian tayang pemutangan bulan abdi tulungan tega bos meri bos meri bos jin setia artis di payung ya sing gorengnya tanah tinggal ku soca anjing dua rasa harta korban nyawa akhirnya kami cinta dan cinta sugandi pada satria Goyang. hati sadar diri tapi cinta mati jauh nama berdiri bulan ku jadi saksi cabut cenah teh Yanti cabut teh Yanti
Abdi sadar diri tapi cinta mati. Jauh napa nyangka ukur hati nyeri. Bulan lu jadi saksi. Boro-boro korban harta, korban nyawa, tapi rela demi cinta ganjaran. Sugante arek sadia, bos meri raja. Abdi sadar diri tapi cinta mati. Jauh napa nyangka gorengannya nyeri. Bulan lu jadi Atur nuhun Teh Yanti aya keneh. Oh atuh, satur nuhun Teh Yanti. Ayeuna bagian urang geus areueuh bagian anu kahujanan. Bagian anu kahujanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah simkuring ieu tiasa nyumpanan kana pangulemna ti dulur urang anu geus seubeuh tara panggih. Mang tahun-tahun Ibu Hajat, Ibu Rani sareng Bapak Rudi. Alhamdulillah mudah-mudahan sing aya dina sehat walafiat, panjang umur, loba rezekina oge nu dihitan murangkali sing jantan murangkali anu soleh, murangkali anu takwa, murangkali anu tumut-tumutur ka Ibu Ramana, tumut-tumut ka pamerintahanana, oge tumut ka Allahna. Simkuring sajaga pakaulan ka Bapak Rudi sareng Ibu Erni. Era tadi Abil Jatnika geus data mah asli artis ari wingi mah panrongsokan artis geus kolot sugan aya keneh sesana. Mudah-mudahan we goreng ulah diledek alus ulah dipuji namun eta mah kabeneran gitu. Urang sageun bae mohon rek radu jadul we moal nu ayeuna. Urang sageun bae hiji tembang dina judul laguna anu geus lawas da tara ka koet tara ka toel oge ka Kang Dadang ya si Abah oge ka para personil di Bisma. Alhamdulillah urang sageun bae hiji lagu dina laguna Kabogoh. Kabogoh naon Bu? Kabogoh jauh bae lah geus jauh ki goreng patut teh nanaon nya. Sok bari daripada eueuh Bu daripada narangkeun harigu ngalalamun kitu mending joget sok ngarah bujur teh sasangaleun. Nya urang hiburan di dieu datar unggal poe. Yuk asik saera he. Alah sok atuh Kang Rudi yang dibarengan ku Kang Rudi atuh daun tepan jeung Teh Erni. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup kalau na telepon. Kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera, lamun malam mingguan pojok dia SMS-an. Yo Jangan tukang hayu Kang Rudi dan arunggal poe kangen hayang jeung si tetehna. Jelema palinten dunia bagi maju, najan kurang pajang bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atau telepon jadi pikiran najan pulsa kabogolan
nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung tapi apel teu bingung cukup halau na telepon seni kodok deui asik bos kertas itu barudak aye nah akina aya eueuh alah mana akina ninina eyangnya wana eueuh boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung tapi apel teu bingung cukup halau na telepon urang di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera malam mingguan mojok dia SMS-an sese jelema paling teh dunia beuki maju najan urang apa jauh bisa ngobrol unggal waktu tiap SMS-an sok atawa nelepon jadi pikiran najan pulsa nah disaruputkeun bos kuri jeung manehna lalakon urang waktu tepung munggaran jajantung tepung aja jantung silih pandang dina rasa silak soca nu harita penuh dengan rasa cinta nu bahagia imut disambut ku imut karasa bekarna cinta ligar oh di jero baik disebut atos kembang cinta anu sakitu dedehna moala asa nepi ka ayeuna dicur kecandung katinggal sariak layung di curug candung pada moal undung kadek sekadek kurang bengket masih ngapakeun dahan kasesna langgeun nepi ka ayeuna sok keprok atuh keprok ngarah teu tiris aduh si Ami kemana? Yang si Api urang mama nyebut kieu bade lagu naon moal cerita apal aing para hodeuy laguna oke alhamdulillah masih sarengan dina danget ieu anu boga duit disampeurkeun langsung diasupkeun ka ieu kana kelek bukan keun meuneur dicokot paling digugu ku abdi teh urang sakeun lagu salajengna aya dina judul laguna bunya keun bae teh joget ge bunya asa nu penting mah goyang we dihanap ngarah urang teh menikmati suasana sok sanajon hujan tapi urang aya dina kabagjan laguna jungjunan kapihatur alah nyengakeun kasih kaset oge ka keluarga besar Kang Rudi sareng Teh Ernina para tamu undangan anu sumping atuh bijeng sumping anu parantos sumping ujung raos ujung lengah wilujeng menikmati hidangan mudah-mudahan bae dina nggoning menikmati hidangan aya dina kanikmatan bagja bah si abah ngarokok wae bah joget jeung abah ada balik perkosa ibu di dia hujan bu di dia hujan ngan gara balik gering
biasanya penyanyi urang mataran dipanggil nyaho-nyaho ae ku kaluhur. Hanas dipanggil pe teu payu atuh deui. Wengi tadi salira ngalangkah deui dina jero pangimpian ajeun ibu sajorela bos ieu manglin gerkuri badan tibelah dinten ieu salira tembongan deui dina jero panglamunan atepimu ku kalirang belah hariwang cewa mi wah jujur junan jujur junan terboleh kabayang bae jadi impengan ge boy mana tuh cabut ayam meureun terlele aing disawer euy kudu nungan baheula ye ku putrana almarhum Bapak Didik Henry. Alah alah asik alah wengi tadi salira kalangkah deui dina jero pangimpian sajorela badak tibelah nembongan deui dina jero kehadiran malam hari
deh capek ah. Lagu dewenya. Ieu mah heukeun beda. Pakaulan Kakang Rudi sareng Teh Erni bapak tuh undang kalian di hitan. Para tamu undangan nama suping hatur jeung suping, wilujeng raos wilujeng lengah wilujeng menikmati hidangan rasakeun lagu nu terakhir dina nyanyi ieu laguna Panganten Anyar. Panganten Panganten Anyar. Diuk ngarende benang dangdang di renceng-renceng. Yo ah. Asik. Kang joget di depan mangsa cari Kang Rudi joget mangsa saya buru. Usah saha. Ciis buru. Buru. Para kita lihat para kesangan tuh. Panganten anyar diuk ngarende menang dandan direnceng-renceng engge biasa da ilaharna pada ngagonjak ku sarerea dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak doel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak doel dedeh pisan dunya asa nu duaan ho alah aduh kamarana ya Kang Rud, buru Kang Rud, batur Kang Rud menyar gini yuk. Ayo, ya buru Kang Rud. Aduh, halah. Panganten anyar, diuk ngarende, menang dan ayah direnceng-renceng, gak biasa. Daruh kirana pada ngagonjang ku teteh Erni dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak doel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak doel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna. Kau nyebut beak di sini ngomongin. Acet batur mah nu geulis mojang komersil kahaleang teu bale menang jutaan mojang komersil kahaleang jajakan nyampak kakidul ditutur-tutur kakaler pada ngaler awetan sok dihangaran kakulon sok ditenjoan kakidul ditutur-tutur kakaler pada ngaler awetan sok dihangaran kakulon sok ditenjoan. Sodaqallahul azim. Alhamdulillah Rupina lagu-lagu di wadah pop Sunda
parantos kasangakeun kaulna ulah janten tunggul surungan catang supaan gantar kakaitan golodog tikotokan dina kieu Kang Oka keluarga besar Bapak Rudi sareng Ibu Erni dina raraga neneun kanyakeun jantan putrana walimatul hitan murang kali sing jantan murang kali anu soleh murang kali anu takwa murang kali anu tumut-tumutur ke buramana tumut ka mutur ka Allahna oge taat ka pamarentahanan amin ya Allah ya rabbal alamin mugi sabarkahanan tisim kuring dicepkeun sakiheula bae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disangakeun ka Bapak Abah Adis Colai hatur nuhun pangersana Dr. Anas Al Mukarom Asep Otot Jungjunanan parantos nyerengan ya atuh kan nyebut Al Mukarom meni aya meureun kade pamiwih wawartos nya tongjol ngaleungit iya mohon rek kabeh hatur disarengan ku pangersana Kang Asep Otot Jungjunan dina waktu sadaya ku hariring dangding halang tembang dina lagu-lagu Wanda pop Sunda anu partos kasangakeun urang langsung bae pangitan kanggo neng anu garilis deui naraskeun hacakarapan nu katunda we urang mah ini mah standby aja di luar panggung nanti ada cowok artis cowok kita duduk dulu gitu. Betul. Ya selang sekar nanti ya nanti bintang tamu masih ada ya? Masih ada Kang Asep bukan hah oh iya ada juga Kang Cecep Bungsu oge aya pangersana Kang Ujang Bungsu Darso. Iya, masih ada Urang dua bintang tamu lagi ya. Kita ya. hadirkan di sini. Sok doraka meureun ngagebah batur. Bah orang lenyap jantung teh. Rindunya hatiku. Tong borok ku sora anu ngabeledagnya. Abah Adis mah tong borok nu bledag gitu. Ku sora KWH nit ngagebeg hate teh. Gitu. Nah kunaon eta masalahna? Teu pengaruh naon? Cigana pengaruh Luasan. Atuh wasa ngomongna deui. Tong ku pepetasan abi mah ku sora KWH we nit ngagebeg hate teh. Ya udah kudu deusian duit teu boga. Urang buka heula we kene urang tutup buka. Sok manganeng. Sadoh payun ayeuna. Sok ieu we. Taya 1 2 3 4 nya deh resep ningali penyanyi awewe hungkul garelis make baju anu koneng beureum nu kotak-kotak polos iya anak buah iya Bapak Tata ya Betul. Bapak Tata almarhum ya anak buahna teh ya rasakeun bemon selang-selang bae masih kana seueur artis bintang tamu anu insyaallah tacan sumping insyaallah baris ngahibur urang sadayana di bumina Bapak Rudi sareng Ibu Ma'arni. Ya, dilajeng. Sangat. Duh, alhamdulillahnya atas raat. Sok. Ayo. Ayo, Cen. Ya, Panginten. Iya, urang sambil ngantos atensi ti tamu undangan sadayana naon? Iya, di payun aya para bos anu tak can ka payun teteh. Gitu. Jangan kedah di sauran. Kedah di sauran. Terus jangan diangguri Iya. lebar. Hari ini No eta deh. saya iya. Para bos kudu lagu naon mangga aturan di Palipayun panginten. Urang kade. Sakade panding ngantosan Aujang Darso sareng Acecep Bungsu ya. Mohon. Nu tak can ka palih dia. Rasanya masih di perjalanan. Deres seueur pisan ieu pelagi-pelagi. Mohon. Katawis abos-abos di payun. Nah, panginten aya atensi. Oke telah paling mana itenya? Gigir lah. Paling kiri, paling kanan, mohon. Yuk ada angkos, atensi. Iya. Teteh apa sayangku? Duda Duda Araban. Siap. Ayo kita mainkan. Sepung sana. Iya. Ayo Duda Araban. Hari ini saya Tah geningan. Wilujeng sumping Kang Ujang Bungsu Mohon Darso. dimuterkan. Agustusan macam di dia. Tapi balap karung mah itu di Yuk. Siap ya teteh. Yuk yang berbaju Mari macan. merapat. Mari merapat. Rapatkan
barisan dan cantik. Pilih suping Aujang punten. Yuk, enteran. Aujang Buk Sudarso. Apa yun? Cukup sebisa kau pengalaman Sekurir merah Duda araba Kulijang suping kakek Aujang Buk Sudarso di haturan kapal payu. Ngomongnya demenan janji kawinan nyata di sampean cuma bohongan. Boleh kita tarik cabut. Hei. Cabut, 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 cabut. Dewa Santuran Tete. Lagi rapi duduk tika jadi arep likuman tapi barang wis tekan masuk ditinggalkan. Cabut yang punya lagi cabut. Lagi rapi duduk tika jadi arep likuman tapi barang wis tekan malah ditinggalkan. Kakak balik-balik Karena rapine ngomongin menang janji kawinan terus Aturan Tete. Cabut. Cabut, cabut. Cabut, cabut. masuk kayaknya enak. Anak kembar. Lagi rapi durung teka cari arep milik gula tapi bareng wis teka malah sedih tinggalan. Tarik. Lagi rapi durung teka cari arep milik gula tapi Masih. wis teka Tarik habis. malah sedih tinggalan. Gaikan balik-balik harus habis uangnya jangan bawa pulang. Udah harapan Haturan Wilujeng Supi. Baucang. boleh Riki Ribo. Kakak Ujang apa yuk Kakak Ujang. Coba lihat jadi pacarnya
andai jadi pacarnya. Stop. Ya, kenapa ya ada bau-bau uka-uka gitu di atas panggung? Aduh, atau ternyata si dia keselak. Ya jadian Ya, lagi. Rendi lajeng. Aduh. Lagi ya? Lagi keselak gitu. Ya ada insiden. Iya. Abi yang mengenang TR nih. Iya. Nah, Hai TR nih. Alah. Nyanyinya didinya tuh. Nyanyi didinya sana. Dedek, mama nyanyi ya. Umi nyanyi ya. Iya. Nalansa cenah. Duh, Gusti. Laginya aduh. Orang teh asa. Oh, sok cenah rek lagu Nalangsa. Aduh, acan. Lagu Nalangsa. Lagu baheula. Nah. Duh Gusti. Aye. Nu agung.
Disimpan mikna. Nyanyi hayang budak mewek. Karena kita sudah tidak tahan. Waduh. Abdi dan tulung. Teteh kan dia tuh teh. Di dia tuh. Naik. Ku kami kadi aduh bisa naik. Nakasa. Langsung ingat kan kekeloan. Abdi nyalindu. Wur. Kalau proket hampir ame eta cenanya. Aku sedang merana, ku tertipu asmara, dunia hampa terasa, terlalu putus bercinta. Mari kumaha geuning ya. Siang dan malam ku
masa lampau dengan TNI Bude Masa lampau. ya. Erni Bude. Ibu Hansi. Sekarang ada asli UU. Ya Oh, siap. mohon. Anu badai kau ngendang kapayun. Sobi, anu mana? Oh, sana nyanyi. Ayo harus dioyak atau nyanyi dulu. Oh. Biasa itu. Biasa dangdutan. Dipaksa. Baturan ku ada deh. Kita bergilir dulu. San. Siap. Duet. Siap. Nah gitu. Pulang. Itu. Nggak diajarin. Seur luka. Iya, karena banyak luka ya di antara mereka. Sekedar. 15.20 ya, Adan Asyaf. Ya. DP-an ya. Oh iya, boleh. 2, Laporan ya. Bu Negara, DP-nya harus 2 ya, dengan cicilan. Biar adil, oke? Ya oke. Napas di dadaku Sawer. Hadir. mengenang percintaan kita. Asik. Kita meneruskan impian dan harapan cinta. Apa? Kumbang, ku cewek ya. Berarti perasaan Nah gitu. Tuhan. Coba coba. Oh sayang, Tiba. Ya selagi nadana. namun ku tetap bersabar. Ku mengerti perasaan Tuhan. Oh, oh sayang, rindu bergelora
sabar. Ku mengerti perasaanmu, duhai. Oh, sayang, rindu bergelora, resah gelisah dapat cinta. Biarpun seribu Kita bisa menghapus cinta. Biarpun pada pandangan kita bahagia. Oh Tuhan, tunjukkan jalan, hadapi segala cobaan. Semoga kita bahagia untuk selama-lamanya. rindu bergelora, resah gelisah dapat cinta. Biarpun seribu luka. Dayana ketika saya tampilkan sok sanaos terus aya di luhur panggung makin ninggal situasi ya. Yuk orang kasalkan orang panggil anu salajengna artis anu bari nyarengan urang sadayana urang kapayun dan kanggo pangarsana Kang Ujang Bungsu Darso. Selelele. Yuk kesempatan tepuk tangan kanggo pangarsana Kang Ujang Bungsu Darso. Ujang Bungsu Darso perinjarangan kau kasadan margi keluarga besar sebarja Bapak Dudi kali Bu Etni. Boro ieu mikna. Boro ieu mikna. Mung nyahong hayang saweran aja. Entang lah bawa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diketi Bapak Hajat, 1000 hajat di kebahagiaan, nyaita nyepitan putrana, Teh Haji Erni begitunya, sareng si kakangna mugia. Anjeuna sing janten jalmi sakit buat tua romah, seluruh teraut soyunan, sing jadi anak berbakti ka Indonesia Bang. Amin. Ya, Ucap Chandra, tong nervous, kan bela lagu pop, saya emang saya, arua. Soka. Ya, Garut Intan heula ka sangatkeun. Yo. Saya Rianto Serni Ayu. Tila bege ka carogena. Ai jadi era ini ka dieu di ulam ya. Udah datang sini kumaha ieu teh. Hajat sok geura harajat. Iya. Kopro. Alhamdulillah. Ayu diantos sadayana bajege pangajanto tila bege ka. Wal besar pangajanto ge kan dua sama ka. Yuk. Aduh, kayak naon gelis. Harita hati wanci paso sore namaksa weno halodo panjang
oke kaliwatan ka kota Garut. Ayo Terni, ayo kacara kita pakai jantas ayo. Udah keos kedapat Sok salah. Bapak Hajat, Bu Hajat, Bapak Dudi kali Bu Erni. Iya, Bapak Dudi oke pakai jantas yuk. Di panas pisan, pada mungkin rasa malito el ocon panon. Joget akhirnya. Kurite kata dipisah. Ayo Terni, ayo. Ayo. Yeay. Pak Hajat. Lirin tenagu bilang luyu jeung latihan kota Garut kota intan pangirutan manis alir sika dodona karet tinggal imutna sok sanajan alah kuring mah mantep hemat. Alhamdulillah Ibu Adi aduh joget segala aja kos lami 20 tahun aya gitu aya alah tarik atuh asik aduh goyang deui teh Erni aduh start jalu euy acik kurai nang tawian aruman ngadago okur bahan kapaur kuring teh Erni harita jeung manehna anu geri panas pisan makapanangkeun rasa maling noel ocon panon kuring teh kata dipisan bos reak teuing 1 2 3 anjeun alirin teh kumilang luyu jeung ladian kotana sakene nyanyi gitu euy lanjut hiji biar cobaan aranakan kasih kapalan di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya kenjaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba ku jadena domba kuring di angon kukuring di palaban kukuring anak nage anu kuring saha jaluna menyebarkan deui mana jaluna saha jaluna mah domba aku asal Garut wayang sih aduh saur jalu aya kene gitu eta aya kene oh atuh sial biara domba teh dua domba bikang dua na abi ayeuna geus ngalobaan arana kabalan-balan di alhamdulillah kurang beuki anya ulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sama domba-domba
tong saeutik atuh mbak saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal Garut sabulan satalaman 2 bulan mah itu mana 3 bulan aya rasa cinta dina dada 4 bulan bayar inta hiji kadekeun 3 bulan bobogohan jada hari tanpa cinta dicaka 7 bulan kabogoh berkabaran mimpinan tanpa nyakit diburu jeung diburuan 7 bulan bobogohan jemalanya bae tadi rasa cinta hilang musnah putus di tengah jalan say go loleng ala ieu pamajikan aduh di asa diulangkeun ke joget ngalikeun alah asik aing capek tuh eta tenang ada tingalina baik lah asik aduh cinta dina dada 4 bulan beda cinta 5 bulan makin cinta 6 bulan bogohan tiada hari tanpa cinta dicaka 7 bulan kabogoh berkabadan mimiti datang penyakit diburu 7 bulan bobogohan tetapi sana pacengkatan rasa cinta musnah putus di tengah jalan di tengah jalan teruskeun sok aduh di atur nuhun paras joget pun adi sareng Ujang Darso mugi asa ngisi sehatnya geus aing alhamdulillah goyang aduh di goyang siap panangan katingali berem sabulan teh daek berem malahan ngeusungan beteng muasaan imbit akeun rasa bogoh tiba ketok eta rasanya aduh ditiba heula ari abdi nu cintana manehna anu ngewana nutur mitakeun jadi nama hangkade bareng jeung imitakeun jadi ubah ribet ieu ukur ngalagu sanaos tepati lucu bilih aya nu kaganggu apunten ulah beku ose aya kitu Pak Adis aya ya tel bagi kabar pertemuan ieu ceping oge biasa kita kebahagiaan di sehat walafiat amin aduh di kaur wah orang mewah ayo pandangan hati ngali berem sabulan teh daek berem malah kosongan beteng muasaan imbit ageun rasa bogoh di bareto eta rasanya di baheula anu abdi nu cinta manehna anu ngewana nutur imbit ageun jadi nambahan kageun bareng jeung imbit ageun jadi ubar ribet ieu mah ngalagu sanaon tepati lucu geus aya nu kaganggu apunten ulah rek bandung iya
sementawis penten dugi karena waktu Oh iya, siap. Lalasan kita sasar bareng ajeng deh. Siap Dante. Lu masih kene ngarecehkeun Bapak aja. Mau bisa Alam ngepokan. cenah nembe ke hareuseun cenah ka Ujang Darso cenah tenang weh Bapak Oh, kita siap. asar. Apaleun. Pokoknya mah cenah abdi terus asar nyerenteng. Ya, alhamdulillah tuh waktu sekedua dan asar begini memang bahnya. Beres. Orang ngerenes ke depan, kayak aya waktu seorang naik di keluar panggungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakeun ka Abah Adis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara simburing sapara kaca saja mengkerila sakedap panggo menjelang waktu azan asar. Insyaallah sareng sana asar. Payun, aya ti AA. Bisa beres. Sudah ini nanti kita bergantian ya. Iya. Aturan senaan boga dua lagu. Betega rusak rasa, begatkan cinta di saliran. Anjeun udah di janji setia, moal ngahianat cinta. Janji anjeun mikanya salawasna. Apa yun gaduh lagi? Anjeun bakal setia. Anjeun udah
Ya kita rolling dulu. Haturan ibu hajat. Ya tadi teh aya Teh Rina, saudara Teh Rina bade ngerasakeun ayeuna Teh Rina. Satu acan saatos kita aya Abil, mohon aya Abil Jatnika. Ada Abil. Aya Pali Pangkerna, ayo Pali Pangker, aya Mah Wiwin. Aya dulur sim kuring ningannya. Ya, setelah ngalungkan ateksi, tadi nah badai ngerasakan ayeuna. Oh, ya, oke, siap. Cobi dupi laguna sana aduh. Tah gitu. Cobi. Kadek. Cobi tadi nak, dupi laguna naon? Ibu-ibu di Leuweung Kaleng, keluarga besar dari Leuweung Kaleng. Leuweung Kaleng, taya karengnya. Seueur Kaleng. Oh, perang we. Cobi dupi laguna. Anu heboh. Hoyong anu heboh saurna teh. Anu heboh. Sok ibu-ibu heula. Anu heboh naon sok. Siap. Saurna teh cenah hoyong duda Araban. Aduh. Oh siap. Aduh, abi teu pipilu. Sare-sare nyarios. Abi teu ngiringan. Abi teu pipilu. Siap. Mohon. Aya duda Araban sana Tiring-ringan Teh Rina, yuk senior kita. Ayo Teh Rina palih dia. Ayo Ibu Hajat. Ya, udah. Bazi, Bisma. Mual, aman. Asik. Bisma, jangan kita.
boga pengalaman sing duwe demenan udah harapan. Haja. Iya, masih ngersakeun. Aya deui, Cobi. Aya bos, bos saha Ibu? Oh, bos Haturan. naon teh? Haturan Ibu bos. Bos kain. Ah, Aturan bos kain. haturan Bu bos. Pacar iya. dunia akhirat. Hoyong pacar dunia akhirat sih. Lagu andalan? Oh. Ya, Cobi, Cobi. Asik. Mari ikut teteh. Hari ini saya umumkan. Haturan Ibu Haja. Ayah kene pada bulan. Ibu bos badai ngerasakeun pada bintang. Dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Aplaus. Asik.
Atos kita mau dipasihkan sadayana. Mau dipasihkan kan naik deh. Alhamdulillahnya. Siap. Dan bete tidak dengan Teh Rina, alhamdulillah senior kita senang ngeresakeun. Mohon. Atos pensiun. Atunya gara-gara orok. Mohon. Kok jadi begitu ya? Kok jadi begitu. Kok jadi opat liwat serius. Masih di serangan karena teh aya atuh fitri lagu deui bangenternya. Mohon. Aya hiji tembang deui cenah satacan ngalaguan aya bintang tamu. Mohon. Aya Kang Abil Zatnika. Ti mama. Haruslah cobi orang taras. Cobi pilih kasepuhan. Masih kasepuh. Dewi ada masih di sarangan Dewi ada. Aya masih memunutna. Satu lagi tembang iya. Mohon. Aa, lagu naon? Tah, itu Nu saena bulan wae. Bon ngiringan wae. Bulan. Sebenarnya. Ayo Dede Uwai. Kayak Dede Uwa. Siyeuna tidak bau-bau. Mama, ngiring binga mama. Ayo orang kapayun. Jangan membatap Masih bersama Bisma Zen. anu ceket anu tebihna ulah lali teh. Itu. Bulan keur nembong baturan abdi Nyorangan. Aturan Ibu Hajat, kali Bapak Hajat. Bulan abdi tulungan. Tega
Ada bulan. Pangitan. Ya, kasemantawis pangitan orang rolling heulanya kemargi berdesakan para artis anu baris tampil dina siang ieu insyaallah aya terhetang karena 240 artis anu baris nyarengan. Yuk, urang langsung wae supaya tenyang kolom. Arum, Abil, nyunkan nempelan tepuk tangan kawan kasadana wargi. Yo. Langgeon nugeli kake boy develop segendong pamene rancunit imutna kumata kain nunempo pasti kacantong ate lonjong rasana asa kabendong remet lindana selekenan anu geus nyeredet nyerempet bet asa kumepet-mepet nu nempo pasti olok ate coplok rasana asa dipacok nu geus nu teflon ya akang kapepeongan katari sirahi kapentang asmara kacangret butali cinta salira gelis rumasa akang kabandang kusalira akang liat nu kaedan Yungkeun keprok lalu dipayun sana keprok Bapak Hajat Ibu Hajat setuju peminai ke panggung setuju? Iya mangga Bapak Hajat Ibu Hajat aya anu sebentar lagi mangga. Zah, mangga Bapak Hajat Ibu Hajat. Langgeon nu gelis kage boy develop cendol pamente rancunit imutna kumata kait nu nempo pasti kacang Ibu Hajat keprok ate nonjol geningan asa kabedot asik nu gelis nu teflon ye akang kapepeongan katari birahi kapetang asmara kacangret utali cinta salira gelis rumasa akang kabandang ku salira akang lira nu kaedanan kuring amprok sari jiwa noja tarik baca botina aduhai luar biasa isukan mencakan arek di dodo sugan ayah jodoh kakuring nu jomblo hate teu bisa dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna sanjaka teu puguh sahana mina na anjeun teh saha umina di coket nasi ngebos ya ongkona di Banjaran cete jadi sorean disusul ke sorean aya di Pangalengan di Banjaran Entera di sorean Epa di Pangalengan Eti asli nama Uti gelis kula osok ngabobodo kakak anu keur jomblo
jodohna. Lanjut sah. Bapak hajatna aya kitu. Sah. Oh, Bapak hajat lah. Urang ngariung di dieu. Kuring Asik. amprok sari jiwa noja. Bodina aduhai luar biasa. Lama isukan Asik. pencakan arek didodoh. Sugan aya jodoh kakuring nu jomblo. Terus hate henteu bisa dipapalerkeun. Rumasa kagoda ku si manehna. Oh, batik. Anjakan henteu puguh sahana mina. Nah anjeun teh saha bumi siap sing heboh deui. Oh kona di Banjaran cepet jadi sorean disusul ke sorean aya di Pangalengan di Banjaran merah sorean hepa di Pangalengan hati asli nama Uti. Oh kona di Banjaran cepet jadi sorean disusul ke sorean aya di Pangalengan di Banjaran merah di sorean asli nama Uti. Gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo. Akang lieur mikiranana meureun lain jodohna. Lanjut Kak Chandra sah. Kudu bari nyanyi. Oke siap. Itu ya. Kuring amprok sareng jiwa noja. Bodina aduhai luar biasa. Isukan mecakan arek didodoh. Sugan aya jodoh kakuring nu jomblo. Hate Ibu hajat bisa alumni. dipapalerkeun. Rumasa kagoda ku si manehna. Hanjaka teu puguh sahana mina. Nah anjeun teh saha di kodok belasan sia. Oh kona di Banjaran cepet jadi soreang disusul ke soreang aya di Pangalengan di Banjaran merah di soreang hepa di Pangalengan heti asli nama Uti. Oh kona di Banjaran cepet jadi soreang disusul ke soreang aya di Pangalengan di Banjaran merah di soreang hepa di Pangalengan heti asli nama Uti. Gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo. Akang lieur mikiranana meureun lain jodohna. Iya so udah di luar hoyong lagu. Iya. Mangga Ibu Hajat. Halo Ibu. Meni gadis unggul, paling dia gadis unggul ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh dina raga nyepitannya banyak, terus. Nah, urang doakeun aya anu disepitan sing janten putra anu soleh, amin. Amin. Anu bager, anu pinter tumut ka ibu rama bangsana oge agabana, amin ya robbal alamin. Sa, ibu nu dipayun mobil apa menurut lagu? Alah eta si Emma masih kena bobogohan. Mah bade ka dieu mah. Da resep kene. Demi kabogoh cenah. Keun we meureun emak oge masih kena bobogohan. Rasa bobogohan gitu meureun nya, Bang. Sok. Terus emak-emak meureun ari nyalese we ngeureuyeun den ari ieu mah nya nyumputan ti budak we. Tambih sebel we. Pali dia yang lagu naon, Bu? Taros. Hah? Kembang Melati, iya.
Tararang eta kana judul lagunya. Mun ngiringan kuis dangdut menang dah asli. Arapal judul lagu gitu. Sok teteh demi kabogo. Tata. Oh duh, hoyong selfie heula. Bere heula ieu mah keamanan ya. Jadi Sa. Bangga ka para rayu. so. Aduh, dijakitan ku gadis. Siap. Jodoket. Tuh geningnya. Enjoy ini. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterang panon poe, demi kabogo marela. Sanajan hujan dordar gelap, angin puyuh keur di limbungan, moal keungjeng moal mundur, moal miris ku panas tiris. Siap. Demi kabogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan, kanggo kabogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Demi kabogo najan motor gelap ngapelaan hujanan, kanggo kabogo najan kapulusan sadu mundur rek didagoan nu penting bisa apel kakak Bogor. Lanjutlah. Iya, so pada keluarga besar di aturanan. Asik. Geningnya. Aduh. Siap banget. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterang panon poe, demi kabogo marela. Sanajan hujan dordar gelap, angin puyuh keur limbungan, moal keungjeng moal mundur, moal miris ku panas tiris. Demi kabogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan, kanggo kabogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Demi kabogo najan dodar gelap kapelaan hujanan, kanggo kabogo najan kapulusan sadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel kakak Bogor. Lanjut Sa. Bapak hajatan tak aja naik bapak hajatannya. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterang panon poe, demi kabogo marela. Ya, sanajan hujan dordar gelap, sawer heula keur lilimbungan, moal keungjeng moal mundur, moal miris ku panas tiris. Siap teh. Demi kabogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan, kanggo kabogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Demi kabogo najan dodar gelap ngapelaan hujanan, kanggo kabogo najan kapulusan sadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel kakak Bogor. Sakali deh siap. Demi kabogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan,
sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kabogo najan donar gelap ngapelaan hujanan kanggo kabogo najan kabulusan cadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel ka kabogo gitu Bu. Keprogola tuh ta. Anggur hidung. Aduh. Teu sawios teu naon. Teu naon. Mending dikitu-kitu lah, sok viral gitu-gitu tuh. Anggur hidung. Sekedap untuk kembang melatinya, sedapnya. So, anggur hidung teh. Bade sabaraheun anggur hidung? Ya. Sepados nyongkolong tina waktos urang ngajikeun laguna Anggur Hideung. Sate acan Bapak Hajat naik ka luhur panggung. Sa. Halo Bu, tuh. Kumaha? Ah itu di pengkeran atau mending ibu kadar dia kita. Siap lah. Ya. Besarna mobil pada ngersakeun naik kalau panggung mangga diaturana uak-uakna ibi-ibina ayo ambang-ambangna mangga saha nu kabelah dia teh abi sok ukur anjeun nu didagoan harita ukur anjeun cinta harita temani rekana nyawa raga kukuring disiksa saeutik kuring teu nyangka anjeun teh kasulayan diri anjeun jongjon mineman anggur hideung padi dagoan harita asa tunggu bumi alam harita iya yo Bapak Hajat pati ngerusakeun bangga ke Bapak Hajat yang panganten sepitan ya wargi-wargi penonton cenah hoyong ninggal Bapak Hajat ka luhur panggung kumaha carana angin rasa nyeri ku anggur hideung saliwat anggur hideung saliwat poho dulur poho baraya poho kadiri sorangan pangaruhna si anggur hideung kana pikir matak balueung iya
di dagoan harita anggur hideung nu di dagoan harita kemali rekana nyawa raga kukuring disiksa dina gelas minuman kagabar diri anjeun jongjon nieman anggur hideung panglupatan harita asa tung ke bumi alam harita. Asik. Goyang lah, sing heboh manyi. Goyang deh. Langit rasanya nyeri ku anggur hideung saliwat oh karena kunciwat ku anggur hideung saliwat poho dulur poho baraya poho kadiri sorangan pangaruna si anggur hideung kana pikir mata balueung cakap teh aduh Karitu unggulnya joget teh. Oh terus abi mah teu tadi teu ningal masih keunana. Terang-terang setor weh ka dieu. kumaha tuh bahena bah Kumaha tuh tos ya kieu? ibu-ibu di dia yang lagu naon teh dago pakar Ngan terus sedang nanti hoyong nyuhunkeun lagu ngan hapunten cenah teh acan top up cenah pajarkeun teh. top apa ya lagu atuh gip-gip ke dia kembang malati dago pakar oke anu dipayun mobil aya pemunut lagu Bapak Hajat Kembang Dia- Malati di jogedan ku Bapak Hajat pas bisa geus sareng kahoyong para penonton. tepuk tanganna lah bu tepuk tanganna lah Soalnya cenah sok aya ide dia mah identik dan Kumaha? pami Kumaha, Bapak Bang? Hajat naik ka panggung teh sok kieu cenah ka penonton. Kitu teh teh? Nya kieu-kieuan we. Kieuan. sugan teh nyawer ya Kieuan. mangga anu nyungkeun Banyak. kembang malati diatureunana sok ka dia Sok punten di pasihan jalan Bapak Hajat di Bantos. Bapak Hajat kanan ayo dulu kita mangga diatureunana na impian anjeun datang mawa harapan kembang lamunan nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji Bapak Hajat nih mung salira di lurat lah teu aya deui Kepora kala Bapak Hajat. kembang Gitu, hati Terus sedikit melati kembang kaheman datang nembongan urang bakal nyorang kabagjaan siap salira kembang melati mekar di taman hati Motor puter. anu moal aya deui cinta sajati Asik. alam cinta Bapak Hajat si
simutna kembang katresna salamina. Lanjut Bapak Hajat. Goyang Bapak Hajat. Nah, gitu. Pada kemana Bapak Hajat? Bapak Kelandai. Betul lah. Iya. Kendaraan. Ibu Hajat, impian anjeun datang mawa harapan kembang labunan teu sawios nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji mung salira teu aya deui kembangna ati seungit kalati kembang kaheman Punten heula mobil heula. datang nembongan urang bakal nyorang kabagjaan diawurkeun baja salira kembang melati nu makar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati mugia sing saterasna ngahiji di alam cinta simutna kembang katresna salamina salira kembang melati nu mekar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati mugia sing saterasna ngahiji di alam cinta simbutna kembang katresna salamina. Aya bosa Bos Idam Bobila pemenut lagu Bos Idam mangga diaturanan naik kaluhur panggung kapalangnya Bu Haji saha Jayanti ya. Saha nyunkeun cuanki? Oh cuanki sugan teh Jayanti Cuanki cenah nu mana lagu cuanki teh bah? Itu hoyong cenah manjar kena hoyong cuanki. Oh nawisan atau menta Nawisan. Bos Idan karusan saya di Paul Panggung Bu Haji Bandar Sapi bah lain cuanki Kuat tebih nya tina benar sapi kana cuanki. Nya sakitu mah DE teh lah. Punten nya ieu nu di panggung cepilna second. Ya aya Bu Haji Bandar Sapi aya Bos Idan. Ya pamunutna ti Bos Idan saurna hoyong lagu Tumarima cenah. Bu Haji Sapi diaturanan. Ah, di mananya Bu Haji Sapinya? Bos Idam.
diaturanan Bos Idam. Kerededeh-dedehna kerenyaah-nyaahna lir ibarat kabeh tarku gelap anjeun sulaya cinta anjeun midua kasih lir ibarat menangkannya hati kuring cinta na kuring hari di kieu mah geringan tung ngalang ayu pangan ibu haji ibu sapi apa yun tumari mama kana takdir tiap midi berkuring jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang bales nyeri hati kuring ka manehna duh ku teu Bos Idam anu mana Bos Idam katur Ibu Bos Sapi bos sapi mana Bu Haji Bos Sapi ibu haji Wios sahur resep abil terkedah ku artos wae bade ku sapi nah gitu sapi kerededeh-dedehna kerenyaah-nyaahna lir ibarat kabeh tarku gelap anjeun sulaya cinta anjeun midua kasih lir ibarat meunang kanya hati kuring cinta na kuring pabos hari di kieu mah geringan tung ngalang layung aturan pabos Ida tumari mama karena takdir yang ini menekuring jeung anjeun lain jodohna Bos Idam deui dirasa mah hayang dirasa mah hayang bales ka nyeri hati kuring ka manehna ku teu teuing asik tumari mama karena takdir tiang ini merenkuring jeung anjeun lain jodohna Bos Idam deui dirasa mah hayang dengar dirasa mah hayang bales ka nyeri hati kuring ka manehna duh ku teu teuing Ibu hanya Bos Sapi aturan kerededeh-dedehna kerenyaah-nyaahna lir ibarat kabeh tarku gelap anjeun sulaya cinta
cintana kuring hari di kieu mah ringantung nalayu sia kumari mama kumari karena takdir tiang ini meren kuring jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang datang dirasa mah hayang ngabalan kanyeri hati kuring kamanehna ku terdeingan kumari mama kumari karena takdir tiang ini merenturi jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyeri hati kuring kamanehna duh ku teringat iya Dora. keprok heula bu tah kitu keprok heula naon bisa kapalangnya ngan moal nyawer moal naon ada pemeta tuh Jayanti ya urang hijikeunnya urang hijikeun kapalangnya cenah Sokoyo ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena asal kasiksa nasa teh aman anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega kuasakeun dosan kang tenan mutami hasrat hati ngagedur oyong patarema dina soda sanaos sakit
leuwih kasiksa nalangsan teh aman anjeun rek ngagoda duh geuning tega sa sampai suku pamungkas bapak hajat ibu hajat yang ayah harus pitan kali bawa nabi bina berbalik ngersakeun kalau panggung banget ibu hajat mana itu gitu dah sesuatu lupa buka siap iya teh kepundu rasa dabongan kepalanya tibrakan tenan impen simpen siap soyo kebakan lamunan anjeun sakit tu antenan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa siap bu wanci burit surya rek langsung hujan letih mariring cikranya ingkilaban pati kolepat sisi basi sirah jayanti mangsa sarep rek datang di barengan ingkilaban ombak letih pating siriwi sisi basi sirah jayanti jayanti langit kerjanji masini ngahudangkeun rasa cinta jayanti buka lalakon duaan yang ngepakeun rasa gegesa rombongan gadisnya wanci burit surya rek pamit hujan letih ngariring ingkilaban pati kolepat sisi basi sirah jayanti mangsa sarep narek datang di barengan ingkilaban ombak letih kepati siriwi sisi basi sirah jayanti siap jayanti langit kerja di pasini
rasa geger Jayanti lain berjang di pasini ngaku dangker rasa cinta Jayanti bukan duaan yang geger Oyong dadah mah Bu. Ya, umar di pangker masih kena seueur ete anu ceraranti. Anu oke unggul. Aturun kana segerobi para saudara simkuring sejamangker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kanggo Cep Anom Abil Jatnika. Sementawis pada lalasan heula sana. Kurang rolling heulanya. Margi ieu tanagina enak nuju mejehna di Anggo kasibukan nuju produksi janten pami ieu masih kene handeup kene janten teu kengeng rada di terak gitu nya janten di alay-alih heula. Ya, urang langsung wae kanggo ka para artis biduan sementawis panginten Cep Anom Abil Jatnika seja mangker heula laleson heula dipengker engke naik deui ditu nya. Sok bade dipoto sajalmi 5.000 ya bubuhan jeung tatangga kabatur mah 7,5 ya. Sok. Wah, mirasa Bapak, Masya Allah ya nonton. Iya. Berapa ribu lagi yang menonton? Kurang lebih Luar ada biasa. 80.000 penonton di Ya jogetnya semua dua-duanya, tribun ya. jangan rusuh, oke? Oke. Wilujeng santan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Haja turun, Bu Haja. Rek ngontrok ya. Masih ngelanjutkan, oke, selama menempuh bentuk baru. Dede saya apa? Dede Gibran. Dede Ibran, oke. Dede sayang menjadi anak yang soleh ya. Soleh, bager, pinter. Mau hajat lagi kamana ieu tinggal di panganten lagi kalak kabur. Oke, mungkin mempersingkat satu teman pembuka di season terakhir kembali buat yang punya hajat. Khusus orang dapur juga yang punya kawasan di sini. Allah, mantap. Ini Tersangka. dari mana ya? Ini Tersangka. orkestra dari mana nih? Oh, dari Teu Serius Nada. Makasih atas intermezzonya. Yuk, mangga. Ayo adik-adik yang di depan yang mau joget silakan naik ke atas panggung ya. Ya. Satu teman mungkin ada koleksi aja ya. Menunggu keluarga besar kembali. Buat Dede Gibran juga ditunggu. Ayo Bu Haja. Gibrannya sini. Aramdan. Oh iya kata Aramdan minta bekal dulu ke mama. Ku Aramdan we bekalan. Tanpa mungkin aku tak dapat hidup tanpa keberadaan
koplo. Oh. Mau sayang? Mau di Ayun Puntang cenah ya. Ayun Puntang. Siap. Ayun Puntang lila bari ngepeng. Siap. Mau apa sayang? Daun hiri. Mau daun hiri sayang? Dede oke siap lah. Siap. Dedenya joget tapi ngigelnya. Oh enggak. Oh, atuh dah perasaan. Allahu Akbar. Kamu tahu aja hati-hati sedang gimana. Ayo kembali sayang. Daun hiris. Ayun Puntang. Ayun Puntang. Ya Allah, iya Pak Hajat mau nambahan. Siap. Asik. Iya mah pangantenan deui. Atuh nuhun. Saepkan Bu Hajat. Asik. Atuh nuhun Pak Hajat jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah tabarakallah. Ayun amping lila bari nyari, ayun puntang lila bari huda. Teri mah kudu diayun, pahajatan ayun-ayunan. Rep sarema masih beremah. Ayun amping lila bari nyari, ayun-ayun puntang lila bari huda. Sinyanyi mah kudu diayun, si Agus ayun-ayunan. Rep sarema masih beremah. Sikat. Ayun amping lila bari nyari, ayun puntang lila bari huda. Sinyanyi mah kudu diayun, si Agus ayun-ayunan. Rep sarema masih beremah. Ayun amping lila bari nyari, ayun-ayun puntang lila bari huda. Sinyanyi mah kudu diayun, si Agus mah hatur nuhun asik. Rep sarema masih beremah. Asik. Hoyong naon deui cenah. Joget sini sayang. Joget sama tante asik. Mau joget apa? Asik. Lagi. Mau disawer gimana? Akang Haji sorban kali Walidana Abu Hajat sayang kacila mayang. Akang Haji sumangga jali nyanggakeun mah dede sayang pager sayang kasomono kasopanjang kasongaroyong kajalan pajar sono pajarnya desai tepang dijalan kasomono kasopanjang kasongaroyong kajalan sono mono sono lanjang sono patepang dijalan. Lagi. Ngolembar. Asik. Ini mau disawerin enggak? Enggak. Oh siap. Ayo Neng. Ngolembar. Yuk.
punten. Iya, iya. Ya, hatur nuhun Abah. Siap. Ciksa. Iya, siap. Kapayun akang. Aya keneh. Bu Hajah. Aya keneh. Siap. Aya mah di mana? Mah. Bu Haji. Nah, berat cenah. Tapi enggak ada.
Panten mas kena aya pamulut di pangkar pajat naon deui tadi dangdut cenah. Dangdut. Hayang lagu naon? Dangdutna lagu naon? Lagu bangsaan. Kebangsaan teh oh hayang Kehilangan hayang lagu Firman. hayangan naon sih? Kehilangan firman, lagu kebangsaan. Hah? Lain 17 Agustus. Nyuk belaja Ada kehilangan firman. Aya pamuduna lagu sorti Bapak Hajat, mohon sareng Ibu Hajat, aya galindengna ti suantana nya tanu biasa digeuleuyeungkeun ku Neng Firman. Ayeuna ku Neng Dian dina laguna Tabah. Kehilangan. Nganting naon nu hilangna ieu teh? Nya sok. Saweran saya pun dari kehilangan gitu. Iya. Teu disaepkeun loba keneh. Percanten. Tadi ke orang, ayo, nama kitu. Yuk langsung aja. Hiji tebang, kehilangan. Yang punya hajat, yang punya lagu masih ditunggu kembali di sini juga yang punya kawasan buat bapak keamanannya juga selamat bertugas. Dikasih masih campitan kembali. Bismillah. Kayak orang disambung desa Kang Ujang Darso lah kalau. Mau satu bah? Coba ungkap tabir ini. Iya, keprok heula atuh. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu. Mengingatkanku meninggalkanmu. Merasa telah kehilangan cintaku yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku Hajat. yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara Kabayun Bapak Hajat. Rai ari nganggoroan dengan hari keus. Seandainya kamu
memotoran heula. Lain dua nana gerak. Cul we pelaminan Cul. cuma mun eta aya nu maoknya. Hajat. Hari ini dua nana gerak. Gusti Bener ya, Agung. cingker hajat. Aya kene nun munut lagu sok. Aya kene. Anjir gila. Ya, Bu Hajat nyarangan aya naon deui Bu Hajat? Cobi-cobi. Sok. Tos ieu urang sambung masihkeun aya Kang Ujang Darso. Iya. Alhamdulillah. Ieu hiburan teh nepi ka jam 7. Insyaallah. Nya abdi kaul heula ieu mohon sok. Sok. Beberes heula Jang. Yuk aya masih saha anu di Pararayun keluarga besar Kang. Hai, sok hayang lagu naon? Sok. Bos rokok. Nah teu mere rokok ka urang atuh. Bos rokok mana? Eta. Cenah bos rokok tapi teu mere ka urang Lagu nanya. naon, cobi? Hei. Sok. Oke ka Bapak Satpam. Betul, ada lagu apa? Security, security, Bapak. Ibu, sok adieu Bu urang joget Bu. Beungpeung aya ngarangesange jeung abdi. Hangen atuh Bu. Yuk. Aya lagu naon cenah Neng Dian? Cinta pasti kembali. Kita kasih Iya. versi dangdut dulu ya. Sebelum Bu Hajat kembali. Tos sibuk? Tos sibukna tos? Atos memotorana TR nih? Deui. Asa kakareknya linu hajat memotoran dua nana asal lieur aya. Heeh. Sti nu agung. Tukang son, nya pasti tukang son mah apa lagu ieu moal. Oke, masih orang sasarangan sareng keluarga besar Bima Cacipitana dipimpin langsung ku pangarsa Bapak Dr. Anas Chandra oke. Diasuh ku Abah Adis Colai anu teu sibirek dimohon dina raga ieu. Dina raga Walai Motul Hitan puterana Bapak Rudi sareng Ibu Erni mudah-mudahan ieu barangkali sing jantan barangkali anu soleh, barangkali anu takwa, barangkali anu tumutur ka ibuna, ka ramana oke ka pamerintahan oke ka Allah na ieu. Sing aya dina rumah tangga Ibu Ramana sing aya dina rumah tasakinah mawadah warahmah amanah turta aya dina kabarokahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sebuah lagu yang ke-7777 lagunya 1001 hari. 1001 hari. Loba-loba teuing atuh 1000 ge lah. Jeung diliweuhan hiji. 1001. Bapak security, bae joget Bapak security. Sok datar unggal dinten atuh Pak. Aduh. Oke, bacang. Ya, Anda satu tembang 1001 hari. Kados ngambek. Yuk, kemana? Oke, jeung da meme. Bogo we da rakatan salat sia teh. Lain tukang melodi geus pika sebeleuh nungkul. Ridwan. Ayo. Ini ruasnya Bu. Kembali. Achandra. Bisma. Kembali. Cacapitan. Si Abang.
pendam sendiri. Hari demi hariku lalui, ku menantikanmu tanpa letih. Bersamanya janji yang telah tertanam di hati. Demi apapun terjadi, kau akan tetap ku nanti. 1001 Masih Bisma kembali spesial buat keluarga besar Ibu Erni berserta Bapak juga buat Agebra. Semoga menyenangkan soleh sayang. Bosku yang di depan boleh. Sini bosku, molok lama. Hari demi hari ku lalui, Sini bosku. ku merindukanmu tanpa letih. Bersama janji hasrat bertanam sehati. Lagi sayang. Yuk, naik. Hari demi hari ku lewati, ku menantikanmu tanpa letih. Bersamanya janji yang telah tertanam di hati, akan tetap terjadi. Kau akan tetap ku nanti. 1001 hari telah ku nanti. 1001 hari. Terima kasih bosku. Agi. Naon deui atuh sayang. Opa enggak siap bosku. Ya, masih juga ditunggu spesial buat Aujang. Bungsu, lanjut langsung aja. Sini sayang. Ada masih requestan. Teh Elina mu. Debu-debu jalanan. Yuk, langsung wae. Duet. Ya, sebentar ya. Satu-satu ya, Bang. Ya. Budidaya antri, jangan rusuh. Jogetnya dua-dua kembali dikasih. Abang, ada debu-debu jalanan. Debu-debu Siap. jalanan. Masih. Hah? Bisa. Aduh. Hai Teh. Ayo lanjut kembali. Sok atuh bos kertasna Akang Haji Devi sareng Mas Gugun Kapayun. Mangga ulang tarata.
Aupik nawa ka uih Aupik. Keheula. Ya, bos sebentar ya. Ya, di sini kita masih mengolah juga. Bosku, hei jangan bolak-balik sini sayang. Dikasih debu-debu jalanan. Oh bos, yang sedang berkameramen masih ditunggu kembali. Oh, Bisma, cantik. Spesial ada debu-debu jalanan kembali buat abang juga kita berduet bersama. Sikat sayang.
Deui, sok deui. Alhamdulillah kauna tisi ganteng. Insyaallah. Alhamdulillah mudah-mudahan baik tapi kalian baik. Urang panggil lain nama. Urang mengpengkasorenakeun ka Kang Ujang Darso. Sok kapayun Kang Ujang Darso kapayun. Detik-detik terakhir lain proklamasi kegabah wae. Oke alhamdulillah dina kieu masih dina raga walai matuh hitan putrana Bapak Rudi sareng Ibu Erni. Mudah-mudahan dia menangkan sehat walafiat. Wayang ringkina pinter bager cager benar ngarti sing tumut ka Ibu Ramana oge pamarentah Allah amin. Cu Lelele Juru Aye wah You Kareke panggi sakali Kareke sakali Kareke bareng sakali Langsung bogo Kareke tinggali Kareke tinggali Pista Kareke tinggali Ayo naik Langsung bogo Toli si wajah seksi anu pagi boy kamari toli si wajah seksi badannya boy kamari kareke diajak kabar kareke diajak seri kareke diajak langsung bogo kita Ibu Hajar rekeningnya Hajar keduanya rekeningnya lebih rekeningnya joget adio ayo langsung bogo toli si mojang seksi anu pagi boy kamari toli si mojang seksi makanya boy kamari bisma sok kadari daripada mentiukan diri sok joget kadari sok ayo bah kudu bayar sok tak gratis ayo pisan kamu ngajen masih makan dia mah kadia Ayu sok kadia malah naon moal aduh aing heran wah balik kosa gua barang dapur atau barang pawon mangga atas yuk Ibu Erni Ibu Kang Rudi jatuh kareke pagi sekali kareke untuk sekali kareke bareng sekali langsung bogo aduh kareke tinggali pano kareke tinggali pipis kareke tinggali pipina langsung bogo kadio toli si jangan seksi anu pagi boy kamari toli si mojang seksi kepadanya boy kamari jadi loba wadul sepuluh sepelengit penting antara ayah berang akibat pergaulan katu pojo hiji hayang beragati jaka loba kahayana jadi culametan akibat pergaulan tapi datang teguran anu hirup tak jadi maju Tegawi labuk malah ada satu nu berhasil dinamis nih akibat bergaulan ayah alus ayah goreng eta kumaha gaul
udah jadi ngalobaan Icu beki nambahan akibat pergaulan memang tak tersalah berape kerenyapan bisa hirup antara pergaulan Yo, say, sok dia, tasik, kudu ese sok. Aduh, ayo kak, juragan ayo, kurang joget, ke hiburan ieu mah tuh. Gila bagi kak, babak keamanan oke, orang kotor dapur. Aduh, ayo. Lalakon kurang waktu tepung munggaran jajantu tepung jajantu Ibu Erni dibana kadina rasa laksa janu harita adu mikat rasa cinta tumbayan sambut tunggu iman rasa karena cinta di jero dada TRI kembang cinta cida segitna moal hilang salawasnya dicurug jantung urang patepungan dicurug jantung urang kedah janji sehidup sama asik-asik urang bukah deui laksana cita-cita bagai ka ayeuna Kang Rudi dicurug jantung oh sok mana udah wih sok terus Pak Haji toh terus aduh aing mah euy alah kurang bener masih ngapakeun tapi Kang Rudi langkeun salawasna gogo waktu ayeun bahagia biasa lamun harapan kolotna sieun aya dieu naon dirame di nya tuh parakeun waktu apa baru si pikirnya saya pengerasa bingung kudu bae joget ayo ka dieu dan kasedep bapan sate jepret di paleret ari karesep indungna ping sampe di cimenya namun sarang bawa apel pas belajar namun satu geger kosong berapel sok pandai kemayong namun kasedep bapan sate jepret di paleret ari karesep indungna ping sampe di cimenya waktu ayeun denang luar biasa harapan kolot sieun aya lieur aya bisma asika alhamdulillah ya Cip Chandra Cip Dian aya alhamdulillah aya gitu kamana itu Bu Erni teh eueuh deui teh aya tinggal naik aing kalur deui Gogo waktu ayeun udetna luar biasa ya lamun harapan kolotna sieun aya lieur aya pararingum waktu apel dibagi dua aing mah sana pengerasa bingung kudu bae pambawaan lamun kasih papan sampai jebret di aleret karesep indungna amping sampe di cimenya lamun salah kapawa apel teh pasti lancarna eta arisan amping sampe di cimenya aya
surya rek pamit Rek mana hujan letih ngaririn cinteri gila mana pati golebar sisi basi Jayanti goyang mengasasar penaris datang kos di mana di barengan kikilabaan makin petik pasini mahu dagen rasa cinta sayang bukanlah keduaan baik butuh cinta menempakan rasa geger aku sensitif aing eren saweran bu adi wae aing mah dan bae dan ajeun hapunga hajatna lamun teu boga hajat era urang gitu tah motot tah aduh dilap ke ka bener cek kang tadi oge alur pisan kabut adi nerni lanjut Tuan Ciburit surya rek pamit rek ka mana hujan letih Dilapan pating kolebar sisi basi Jayanti Isangnya Mangasasar penangkes datang kos di mana di barengan kikilapan makin letih kepating sirili sisi basi Jayanti goyang Jayanti kai pekan janji pasti rasa cinta capeknya Jayanti tak kalah keduaan berketepangan rasa geger Jayanti kaitkan janji pasini mahu dagen rasa cinta sok ngeluan sok Jayanti bukalah keduaan berketepangan rasa geger gesan jeng 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 oh mana oh pode kalau hurus ya teh budak pode teh joget budak nambahan beki rea boga adi teh Gusti budak kan makieu nya kudu dicerikan Jayanti ngaitkan janji pasini alah kahu dagen rasa cinta duet siap Jayanti muka keduaan berketepangan rasa geger berketepangan rasa geger mau aing we rasa deger iya weh naon lain gitu pan dia ngasih area bos cenah utang sebeak tong kitu di dinya teh cenah bae aya sebeak mah kudu dibikeun naon di kantongna jeung kantongna we bikeun kantongna mah aya masan kumaha leuwih atoh leuwih atoh iya duet siap kamu kenaon bebas teh lagu nya tadi mana yang duet cuk uing upanya dangdut lagu dangdut sok siap hanya kamari sok janji kamari aduh aing jadi bayar heula bah cepet bah tong ieu mah beda warna beureum aing sarua kudu hercing heula sok teu begugna
Iya teh hitung-hitung reuninya 2012 ke belakang ya. Enak. Geus 20 tahun karek panggil deui jeung Adi. Aduh. Beda yang disebut ngara poho we. Panggil Pak Aki-aki jeung ini. Wih gandeng ah, wih. Yuk, Om Chandra. Om Chandra. Dan Adi janji kamari cenah. Yuk. Siap. Naon? Hitung-hitung reunian we doanya. Urang teh geus heubeul. Oh, geus heubeul. Hari teh mah manggung teh ditereukkan. Ayeuna mah? Ayeuna mah ide sorangan. Pupus. Can. Acan. Pupusna harapan dedes cinta urang. Mana Pak Rudi? Dirasat aya nu liar. Koprok. Gini kene gini kan Anjeun masulaya pinu sandiwara boa anjeun pindah rasa. Sor. Janji nu kamari setia saati mugi asih pangandeung hati nuhun cewa waas nete pulang estu ngantong Kumaha cenah tah? anjeun bulan kasih akan sing percaya Ima Satya ke bulan bintang saksina mending kagabok. Nangkang raga kahalang sagara mung anjeun nu dipincinta. Janji nu kamari setia saati mugi asih bageudeuh. Hadiah dan ulang ajona ge lebah dieu. Hadiah ulang ajona ka dieu. Sojang puncak kedua cinta orang salamina TNI mana janjian lebaran mana sumpah jenuh hari panas api ngerti siang wengi horeng kan ukur mereng bebek si ayah mana luhur moal jadi ke Bandung lekas sakara teu bisa makan rasa eta janji akan saeueuna Aya nyawe kasata. Alah jadi we poho lagu. atuh bentang saksina Asik. sumpah dugi ka akhirat dunia aujang asih urang diri apa bintang dengan diri
jadi kabendung lekas segera bisa makan rasa eta janji ini sautuna tuh bulan saksina tuh bentang saksina sumpah janji saumedena bulan saksina bawa beja masih kurang gering ditungtung cerita tapi kemana tinggalkan hati orang ukur kanji jika hayam amar bilang kedongan Papa hajat kirang lain yang kau tahu receh utusi kian gini tali asih kurang asih jangan nahi misalkan aden melang ukur tak anjal mandiran dan harapan alah jejak lo halil kasiron ya Gak sih teh? Atos wae Bapak Hajat mugi sing kagentosan langkung Jam rezekina sabaraha usahana tambi sukses teh Amin, amin. Eri sing sehat Amin, salawat ya Allah. salagu deui Hah? salagu deui Aya keneh? aya Oh, salagu deui lain nih asa seubeuh na beuh poe ayeuna. ieu reunian nya mata kudu nambah deui nya Amin, atuh rek ke jaga oh. nya Jonathan saha? bapak Ulah tuh. Innalillahi. Atuh hatur nuhun pisannya tos para kaulannya di dinten ayeuna kacida bungahna cenanya seueur-seueur anu dara rongkap Kang Bener. Chandra hatur nuhun. asa Teu bau lapang pepetasan sadayana. curiga Hah? asa bau pepetasan curiga Teu hilap ieu tanya kerjaman ieu teh dunungan ieu teh baheula teh ieu teh dunungan. garetek Gareteknya garetek alhamdulillah rongkap sadayana ya Aya nama digentos anateun. Nih nam teh kitu bingah Reueusnya, pisan. Oh reueus kantenan seniman Ujang. seniwati teh nya tos dara rongkapnya. Iya, Kak Ujang, terus Abil. sadayana. lagu naon teh anu melankolis zaman dulu yang teteh ketahui Nyeta paroho deui. Da ayeuna mah nyanyi oge mau jadi duit. apaan ke dibayar Iya, Bu? kita digaji lumayan di unang saweranya. Apa jadi budak? Jadi budak Naon nama. atuh? Sok, kumaha teteh we, abi nuturkeun. Lagu bebas sana, acan. Rantapan ibu tirian teman. Manisiun. Hayang lagu naon? Ibu, lagu naon Bu? Aya salagu deui katanya. Hah? Panganten anyar. Nah, ada panganten bari, ieu mah panganten anyar. Hayo we panganten anyar. Atuh sono deui celak deui. Eta mah kacainya. Oh, tapi joget sok panorian dinyanyikeun. Guru, jogetnya. Sok joget. Guru panganten anyar. Ah, spesial cenah ieu ka kamot ka tetangga sebelah. Salagu deui ieu mah nya lagu panutup cenah aya panganten anyar. Bubar. Lagu terakhir ya. Bapak Hajat, ini lagu terakhir Pak Hajat. Diaturan kapayun sang lagu deh. Kumargi sim kuring PDE. Teras syuting. Naik. Ayo. Sok naik. Ayo naik. Naik. Ayo eueuh duitan ge atuh lah. Ayo naik. Satu tembak terakhir. Panganten anyar. Ayo Ngaren balik hayu. Benang dangdang direnceng-renceng terus biasa da ilaharana padang penjara usarerea dina poe hari kita manehna keur bahagia apa toy deket pisan dunia sa dudua Aya cenah dina poe
Panganten anu mungkaran direnceng-renceng ujung acan aduh teteh mah Yuk ngarende menang tanda direnceng-renceng jages biasa da ilaharna pada ngagoncang kusanarea dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepat toel kegetisan dunia asa duduaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepat toel kegetisan dunia asa duduaan asik aturan sepuh sepuh kuring ayo Mang Wiwin panganten anyar panganten anu pasang malam jogetnya di dia direnceng-renceng kucubung maruak dugal panganten anyar panganten anu mungkaran direnceng-renceng kucubung maruak dugal sok petik hiji peting duka hiji panganten suraseri tua toel kana pipi ayah si gaduh hayong suralah peting duka dua susur sasar ukuran lah bari mukakeun calana arekan ikut yama panganten anyar panganten anu mungkaran direnceng-renceng kucubung maruak dugal panganten anyar panganten anu mungkaran dari kampung dari kota panganten geus jadi raja Pak Dek penting katilu Tada mau ngawin deui mau ngawur deui panganten anyar tiup ngarende menang dan direnceng-renceng dages biasa kailaharna pada ngagoncang kusarerea dina poe harita panganten keur bahagia cepat doyal deket pisan dunia asa nuduaan dina poe harita panganten keur bahagia cepat doyal deket pisan dunia asa nuduaan Iya, tos. Ibu hajat atas pilih hayang di nabuh kayak gitu. Suka tagihan deh kan. Terus tong kalau meeting ibu hajat banyak. Kau we ka bapak hajat ibu hajat. Tong kalau meeting kayak ger hayang di ngilu nabuh. Ger. Tong ini mah tenang pokoknya namanya. Capek nabuh ting segitu gini kurang baheula ngagusur truk. Capek geninganan harita ti pada larang dek ngabaso ti Cimahi papa itu lini pikir ke lebih saja. Ya Rubina sono kaputuk waktu sebetah kepekat kumangsa aya mangsana datang aya mangsana mulang-mulang jeung datang tantos pamasangan. Cipiring sapara kaca asmati keluarga besar Bisma Sanpita Nurmanjat juga di keluarga besar Bapak Dudi kali Ibu Erni dina raga tasyakur binima syukuran walimatul hitan dikawit bagi karing sena cipiring sapara kaca parantos ngarasakeun hiburanana pamugi sakala rupiah nu parantos kasanggakeunana sing janten panglipur kana kalabu pangmeberah kana mana naon rupiah kasayang anu dipasikeun di Bapak Hajat kali Ibu Hajat katampi kusim kuring pemugi sing kakentosan di kudu langkung berlipat ganda
sing jantan rizki anu berkah barokah kang simkuring anu nampina oge di keluarga besar Saiful Hajat anu masih kenana umumna kang kasadena wargi-wargi nu aya di sapunteureun tempatan pamugi aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dedel doa kanggo urang kali anu dihitan sing sehat sapamaosna panjang yuswa jembar rezekina sing janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinaragramana kanu sareng bangsana oge kana agamana sing janten murang kalih anu soleh. Udah nanti simkuring sapara kanca asmarti keluarga besar Bisma Canpitan oge Censon oge simkuring Stephen William anu parantos nyarengan ti kabitugi karengsena panginten sakitu ngapi hatur billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri terbang ke awan hinggap di pohon jambu yang artinya kalau tidak sembahyang apa gunanya. Sayur ketimun buah kedongdong permios kasadayana. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf segala kekurangannya ya. Lain gitu. Kalau punya sayap akan kubawa engkau terbang. Beda. Krep sukrep eta mah mareuhan. Terima kasih semuanya yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga selalu diberikan kelancaran segala urusan, dilancarkan segala urusan. Abang ya ini kita keluar
Bapak tak saya itu pun dan kantong. Kalau punya saya atas bawah kok terbang rebut dia udah malah lagi benar. Oh, ayo alhamdulillah rabbil alamin. Den. Siapa? Berarti kalau ya, jadi ya. Aduh, terima kasih, maaf ya. Kalau punya saya akan kubawa kau terbang punya saya aku akan terbangkan. Mana? Ini kurang weh. Tidak protokol karetik. Maaf, oh iya nu abdi mah aya. Atuh eta we heula padahal mah nya sobo-sobo kan. Lama. Ulang ya. Aduh, udah. Kami cabut di sana. Jon. Bila aku punya saya akan terbangkan ke awan dan ke lomba dia barusan Ngana aku mau kontainer ongkos. oke yuk pandori Bareng. aduh asa urang sorangan ini Wayana teh jeung nabung jeung mangkeun. Urang ge budak. tadi teh kasimpen Pak Kabar minimal saurang oke jalan. oh kudu aya ieu gede banget bila aku punya sayap aku
kasih ya semuanya yang sudah mampir. Kak Setdah Halan dari Malaysia semuanya, terima kasih yang sudah mampir edisi Belajar Live di hari ini. Mohon maaf ya segala kekurangan dan chat-chatnya yang nggak kebales. Mohon maaf segala salah-salah kata apapun kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.